kabar acan. Aing ngadagoan ti isuk tepi ka sore ngadagoan kabar. Meni eueuh. Telepon kitu ku aing nya. Kunaon aing malah kocau eta. Astagfirullahaladzim. HP mu sinyalan kieu. Piraku aing dengan sinyal kudu kana pihangna. Geus aing pusing. Aya SMS. Buah-buah ti awe aing ye. Parangsat ti awe aing. Horengan teh. Ti jelema jara romblo. Habis. Lah aing daripada ngadagoan SMS ti awe aing. Dengan aing molor. Tapi na budak reka dari ye. Bodo amat tengah budak kas tapi dia dengan molor aing pusing. Kita kurak sileun. Gila amat. Tah, parfum picungna masih leunya geus deukeut. Lah mana kitu bijilna? Jadi bener kata. Sileunya bijil. Lila lain sia nu ngana ieu. Aing lila-lila deui aing. Kesal ngaran sia. Teu santai we. Yuk tadi Aduh. Kunaon sia dinyilikan aing? Eta celana sia kunaon da robol kitu. Iyo, Oh, digalapak sapi aing tadi. ini jadi kunaon. Iya aing Oh, digebos kebo. geus kebo. Ais aku lah geus di SMS. Sah si Agul. Eta si Dudung buka kabogok teh ya. Dia ngomongkeun wae. Geus lain ngaran Agung. Oh, heuh. Bener si Arek kalau si Agung. Iraha. Ayeuna. Ayeuna OTW. Aya, sare. Bener ya kan? Si eta mah ditangkeun kalah molor. Boloon ieu. Eta si Agung sebeak cau setengah sikat. Si lain sia. Aya mana? Ka Bangun geunah ieu ngabok cau. amis. Pahit. Bener si pancawasak mandi mana gak amis soalnya pahit. Geus nyawa amis ya. Nanya. Nges engke mah ulang lo. Kasih eta urang lewekan rek. Urang jailan. Heeh. Ayeuna ieu urang kana sumut manehna teu. Asa kitu sia. Kosa kali itu punya. Siap molor wae teh mah budak. Kane atuh Itu lah naon. bisa udang sagala ningkeun mah atuh geus Kok akan sia disamper ka molor sia. siam. Eta si eta mah beneran dihakan cauna. Apa ieu budak sarera berapa sare beneran? Coba periksa. Beneran ya. Ih, sieun ngabaturan yang sena. Urang ngawang doang tahu ih. Yang kamana wae sia. Eueuh kabar teh so. Aing geus kangen. Beak cauna. Sieun aing mah. Karak nyaho aing sia eta mah sarena horengan kitu nya. Kocir manggelo nya. Para alun sia tamanya. Ngarulin. Eling sia. Kita di sia jomblo. Aing kita di ka dieu disamper sakala molor deui. Aing tadi mah tuduh
Oh iya siapa aing cau mangis biasa sikat. Sia eta cau jeung awewe aing kunaon dibeakeun ku sia eta. Di bangku cau mun alam bata. Belum tentu awas sia peduli ge ka sia. Oh iya siapa Kos nu nyaho we sia. kumarek nyahona da aing lagi di dieu. Heuh aing geus sebenarna mah dah. Nagoan kabar ti awewe aing. Meni kabar-kabar acan. Ti isuk tapi ka sore. Karesel we aing. Aya emosi dah. Awas sia mah keur ngalah tutup meureun. Menyateuing puting-puting kieu ngalakutu aneh-aneh wae sia mah. Boa Emang awe sia ka mana di? Ai bebeja ka aing mah rek gawe. gawe naon ieu? Ai gawena mah teu nyaho aing ge. Bawa bener cek sia teh tadinya keur ngalatutut. Bisa jadi eta kitu. Sia mah dak kunaon jadi ngomongkeun awewe aing. Hal isia leuh nyai kunaon kalah ngomongkeun awas si anu. Ih, siam nyalahkeun ka aing dikaprot sia ku aing. Terus aya nyalahkeun ka saha? Oh, nu kana molor wae tuh. Boa. Sia mah dak malah sering salahkeun kitu aing ah. Geus tah cangkang caudangan ku sia. Jangan cangkang cau, emang aing meh dugul di. Emang sama mirip ku sampe dugul. Sia sakitu ganteng nah aing sih meh dugul. Ganteng ku sampe dugul.